Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring Ujang Comro. Pikeun dinu ngalajengkeun dongeng pikaseureun anu kamari. Ayeuna nu janten judul dinu dongengan pikaseureun ieu anu kadua nyaeta dongeng bahasa Sunda carita manggihan KTP. Mangga atuh nya ke pamirsa wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda pikaseureun. Carita ngeunaan manggihan KTP. Niat alus mah tangtu bakal ngadatangkeun kahadean. Najan dina ngalaksanakeun eta paniatan teh aya we hahalanganana. Cara kuring manggihan KTP nyaeta rek dibikeun ka alamatna sidik dina kaayaan badarat. Jaba mun dijugjug boh kana angkot atawa ojol. Ongkos mah moal mahi da 10.000 deui. Teu pantes pan mihareup pamulangan. Ah, geus we dibikeunna ka JNE. Sugan murah da masih sadaerah. Sanepina ka konter JNE teh aya 2 anu ngalayanan. Dasar kuring kabetotna teh kana meja nu diusieun ku awewe. Rancunit coba ngora keneh. Henteu ka meja nu diusieun ku bapak-bapak. Neng, upami ngintun KTP ka Gede Bage sabaraha nya ongkosna? Mangga Kang, sakedapnya. Tembal teh sabot leungeunna mawa amplop panonna nu cureulek teh nengetan layar komputer. Nembe nuju jalan-jalan mendakan KTP bade dijajab ka alamatna teh tebih. Ah, tos weh paketkeun. Oh, muhun. Pondok nembana teh. Padahal kuring keur neangan jalan, sugan bisa ngobrol. Tungtungna minta nomor WA. Ari lalaki sok aya we hate kadua anu leutik teh. Akang teh menakan KTP. Bapak-bapak di meja sabelah milu mairan. Tereleng we dicaritakeun. Tungtungna patembalan teh jeung bapak-bapak buuk galing muntang. Bios teu kedah dibayar, Kang. Tapi serat we alamat nu akang. Cek eta bapak-bapak. Kuring ngahunteut sajongjonan. Saacan digerewahkeun ku si Neng dihareupeun. Mangga Kang. Sebatkeun alamatna. Kuring nyebutkeun alamat. Lengkep jeung nomor WA. Sabot manehna ngetik teh, kuring netep raraina. Tuh, ieu. Sugan we manehna nga-WA. Teuing hate teh ngageter. Leungeunna ge sumulilinieun. Sabot nampa setruk di manehna. Hatur nuhun nya Pak. Neng, marangga. Cekeng teh. Bari panon mah ngareret deui. Ti harita beungeutna masih kabayang-bayang. Seminggu wae mah masih ngengklak dina kongkolak panon. Keur ngalamunan manehna teh aya nomor anyar nga-WA. Salam punten Kang, abdi Nuri ti JNE nun saminggon kapengker ngintun KTP ti akang teh. Duh, abdi henteu imet. Geuning eta teh nami calon mitoha. Da terangna teh nenehna we. Nya, by the way, abdi ngahaturkeun nuhun. Engkin dikintun ulemana sumpingnya.
cenah dihitung-hitungan ku emoticon. Duh iyeng hanas di anti ari pek geus dipimilik ku budak ti kolot nu KTP-na kapanggih ku kuring. Aduh. Tah sakitunya pamirsa dongeng pikaseurieun ti sim kuring Ujang Combro. Kumaha kahibur teu? Nyamun ieu mah pikeun dongeng untuk penutupan. Dah soalna tilu dinten enjingnya bade pemilu. Ayeuna mah mugi ameh fokus engke dinu waktos eta sim kuring masih anda hiburan gitu kapala warginya. Punten weh henteu aya dongengan anu berbobot cenah kamari kapengker. Tapi insyaallah engke dilajeng lah dinu dongengan danget anu sanesna gitu. Anu langkung berbobot jeung sae. Diantos we kapal warginya. Hatur nuhun dugi ka ayeuna tos nyupport aya atos ngadukung Ujang. Ujang ge hoyong nama konsisten dinu konten dongeng bahasa Sunda pokona mah nya. Pikeun janten tukang dongeng pokona mah. Insyaallah doakeun. Mangga atuh nya dipihatur sim kuring bade siap-siap rapat heula. Mun kapal wargi hatur nuhun mangga salawarisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.